kemana ya teh waluya? Sampurasun kisana. Rampes kisana. Pada kemana anjen? Kaula pada milarian hiji manusia anu pikeun jadi guru kaula. Milarian manusia saha eta arana? Lamun salah eta jalma nu tempatna di hiji gunung nu katelah Gunung Wilis. Gunung Wilis? Nggih. Tati anjen dek milarian Resi Jayadharma. Mohon bener pisan eta nu dipilarian ku kaula. Ah, aik itu mah berarti anjen musuh bubuyutan kaula. Nah nu dipimaksud tu sampean. Aik itu mah anjen bade ngajak perang ka kaula. Perang? Naon nu dipimaksud perang ku anjeun? Sebab eta Jayadharma musuh kaula. Iya. Tahan ada dan sebagian nama. Ya. 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 Wah. Wah. Ya. Ya, ya, ya. 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 Wah. Ah! Paman Senopati. Gula. Urang ayeuna saacan dongkap ka eta hiji leuweung, hiji eta gunung. Tos loba pisan dodo jakeur urang. Bener ada. Ambeh tunyang kolong ting kana waktos. Hayu urang nglajengkeun lumampah urang. Hayu. Ayo paman. Hayu ada. Meh ngarah leuwih Abdul sok cobaan. Nya, nyimak bade dicobaan ku kaula nya. Kernaon di dieu? Emang kunaon? Eta mana mustika? Iya. Terus ayeuna mah tong momontuhan mending hayu euy deui ka kerajaan. Teu bisa. Ieu mustika geus jadi milik kula. Lamun ratu hayang ngarebut di mustika, lawan kula. Adi sakirana rai teu bisa disabaran mah ieu tadi maksud. Ya. Aden. Kunaon katampuna jiga nu bingung kitu Aden? Nu mawi paman. Urang ayeuna tos lumampah sabaraha-baraha bulan. Masih teu acan manggih tungtung. Nyuk curug walungan mapai wahangan. Nete akar ngembing jangkar masih teu acan manggih eta nu arana Gunung Wilis. Leres pisan Aden. Tapi Aden, saka uning aku Aden, basa kamari urang lumampah. Dipegat ku hiji wanoja. Eta si wanoja ngagaduhan hiji mustika. Anu saka uning aku paman eta mustika teh kaagungana Ratu Ular. Tapi kunaon? Bisa aya di wanoja eta anu ayeuna lumampah di alam dunya. Aden, Ulah kumaha pami urang sajeroning lumampah ka Gunung Wilis. Urang ayeuna bari milarian eta mustika. Kumargi eta mustika teh ngagaduhan kasaktian anu teu aya bandinganana di dunia persilatan urang ayeuna. Kumargi gitu
kumaha pami urang ayeuna milarian baheula eta mustika supados Aden biasa janten ngajawaraan di dunia persilatan. Kumaha Aden? Leres pisan paman. Lamun kitu daripada ayeuna urang bingung nu teu manggih tungtung, ayeuna urang kudu milarian eta hiji kita nu pangeuh hiji wanoja. Leres. Lamun kitu ayo urang ayeuna ngalajengkeun lumampah urang. Ayo milarian eta mustika. Ayo. Upami tadi di pirang-pirang mah nyinggung nonamina mustika ratu ular. Lain mah mustika ratu ular teh kuduna aya di alam siluman. Lamun kitu mah mustika eta kudu kapamilik ku kaula. Emang bener ieu kasaktiana mustika geus sababaraha jawara nu kuat. Hai nyisana, pasrahkeun eta mustika ka kaula. Saha anjeun? Lancang. Tong loba omong eta mustika pasrahkeun ka kaula. Lamun anjeun hayang ieu mustika, elehkeun heula kula. Ya. 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 Emang pendekar di dia pengecut. Ini Mas Santika. Iya pusaka warisan ti guru. Anu saurna bisa ngelehkeun mustika ratu ular. Tapi akang bingung, ieu cara ngagunakeun aku maha. Cobaan we heula Raka. Mundurnya mah. Teu aya ngaruh nanaon ieu. Keris naon gitu. Piceun lah. Dasar bewir teu di mangku letah tetulangan. Ari ngomong sekut campreng anjeun. Lamun nya eta keris sakti mandraguna teu bisa aya nu ngelehkeun ye lawana. Anjeun rek nyobaan. Lamun nya eta keris sakti mandraguna sok ieu cobaan ka dadak kula. Cobaan. Anjeun rek nyobaan. Sok. Yo. Dadak kaula buktikeun lamun eta sakti. Ya. Piceun bae keris nu kitu. Dipiceun eta. Lamun kitu carana, ayo urang tarung. Ayo. Nimas. Cuk. Yuk.
Mas, saya naon? Tidak, Kak. Ayo, lanjutkan di perjalanan.